Teh jelema pasti nanyakeun alamat. Wang eueuh wang tipu ayeuna mah. Nah kira lieur ki wang nipu jelema ayeuna mah. Hiburan. Hiburan kan antep sudah pugang pikeug jelema ting rek mana antep. Assalamualaikum. 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 Ah bener jelema zaman kiwari saya duit menanjinya teh ngara duit teh gawean ka aing ieu mah. Rasakeun sia ku aing. Rasakeun sia mah bisa ngomong ta. Halakan ku sia. Ajaran tak 20 menit ku aing. Lali-lali teuing aing. Punten Pang gering ngalangkung. Lain teh euy. Nih sakabira-bina teh jelema teh kadeng henteu. Badegong kawas teu boga akhlak jelema kitu mah. Sudah. Asal ngomong. Angin. Dulu aing ya saya. Tah dulu tato aing tah. Tato ucing, tato bancet. Serem atuh aing mah. Pokona ka aing mah aing dekeun ngalawan, mainokeun wani-wani. Sieun atuh ku aing mah. Pokona mah si abdi mah preman terkuat. Main ngelehkeun atuh. Ya kuara aing. Hai. Kata tahan ku pamajikan maneh bieu. Seuseuheun tuh numpuk sagarupa giroheun anonan buru. Singamak. Mun aing disiksa ku pamajikan kebuk ya aing. Aing. Kira masa hulu acan ku aing di garing kabeh ku aing. Palusing ke mah. Hei! Kada naros tuh ke aing angkung ya kumaha tuh. Deuleuh pisan. Teu naros aing ngalangkung bieu. Teu sieun. Apa tanggungan kieu tuh? Ampura we atuh, deukeut kagok keur sapu. Naros aing kemana gitu? Oh, mohon Kang Dadang teh bari ka mana ieu teh? Mani gaya kitu. Bari kasep aya namanya, aduh. Ngaina di dinya mah. Emang lain teh bawa teh kasep. Kerehan gara-gara aing mah. Jelema aya nu gara-gara kitu. Ngalawan aing teu wani ka jelema kitu mah sok nekat. Jelema teh tirak dikade kitu naon kelemahanana aing aduh. Main wanian ka aing mah. Ider ku aing gara-gara cetok geus ketemuan ku aing lah. Iya naon nya gunya ieu aing. Aduh. Ampun. Aing gue tawaduh. Aing. Kunaon itu jelema teh? Manya jawara leweh kitu. Kunaon Kang Dadang teh leweh? Aduh. Tah aing sieun gue tah. Sieun kudu kieu patut euy Kang Dadang. Aduh, aing mah jelema gagah euy. Ampun teuing tah. Aing kata tenang di kaleng. Kudu kitu mah sieun.